Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, nyanggakeun pidangan dongeng budak teuneu bagian kaopat dina judul Telangas Wilujeng Ngadangukeun. Di kebon awi paranti si Warji ngalasuluh tea. Aya dua budak lalaki keur arulin bari marawa ketepel jeung ngantongan batu lalembut rek ngetepelan manuk. Ari dedeganana eta dua budak nusa urang jangkung begang, nusa urang deui pendek gede, beteungna bureuteu sarta tarangna jeung irungna dibalur ku ketan hideung. Eta nu dibalur teh nyaeta si Utun. Ari anu jangkung begang nyaeta sobatna nu ngaran si Begu Tea, anak tukang ngarit. Oi, geuning eueuh manuk di dieu mah, ceuk si Begu ka si Utun. Oh, bulu-buluna ocan. Anggur sih urang ka sawah yuk, ceuk si Utun. Hayu, tapi ari ka sawah mah kudu bebekelan euy, bisi lapar, ceuk si Begu. Bakal naon? makal uras hade, makal gorengan oncom hade, Ceuk si Begu. ari hade napisan mah makal kahakanan bae rupa-rupa. Ari mah ke kahakanan loba-loba teuing mah ulah oi. Indung dewek sok ngambek. Is, atuh ulah geruh nyokotanana kahakanan sing ulah kataraku indung si laing. Si Begu ngahulang sakedeung jiga nu mikir-mikir piakaleun. Kieu ayeuna mah euy, Ceuk si Begu. dewek rek ngagolombrang-golombrang kaleng kosong di pipir warung bari aong-aongan. Ngarah indung si laing lompat ka dapur ngagebakeun ucing. Tah sabot ka dapur si laing kudu rikat ngentongan gorengan oncom jeung uras atawa naon bae. Ulah oi, ari kudu barang cokot loba-loba teuing mah indung dewek bisi rugi. Wah, dasar budak medit tae si laing mah. Teu eueuheun, teu omongeun. Kitu teh. Piraku dicokot sakitu-kitu bae rugi. Lamun si laing ngarasa rugi dipentaan kahakanan ku dewek, nya leuwih ade entong sosobatan jeung dewek euy. Ih, ulah bunung euy. Ceuk si Utun bari seuri. Dewek mah ngomong gitu sote banyol bae. Sanggeus baradami tuluy eta dua budak arindit. Si Begu
rek eong-eongan di pipir imah. Si Utun rek nyokot kahakanan. Tekungsi sawatara jongjongan. Eta dua budak gesting balecir ka sawah sarta sakuna merekis ku kahakanan. Aya uras, oncom, cau jeung kacang goreng. Loh, oi, indung dewek mani hibut mamawa halu rek ngagabung ucing. Cek si Utun bari sisirian. Kok kan hadanya bae uting garongna bisa salin rupa. Cek si Begu bari ngosom, sungutna pinuh ku uras jeung goreng oncom. Nah, oi, waka dihakanan di dieu uras teh. Cek si Utun. Engke dihakan, ayo nggak dicuang. Ieu mah hitung-hitung ngasaan bae. Hayang nyaho pelemteuna uras jeung oncom. Sanggeus daratang ka sawah. Eta dua budak tuluy ting alaprak. Mapai-mapai galang rek ngintip jalak jeung tilil nuker maracokan cacing dina kotakan. Daharita teh keur usu macul. Tuh, tengyo euy. Jalak mani rapang. Ceuk si Begu. Tuluy eta dua budak ting arongko ngintip jalak tilebakeun galang. Kudu bareng oi ngutepelna. Cek si Utun. Kusiwa maranehanana marasangkeun batu leutik kana kulit ketepelna terus dipentangkeun. Bareng oi. Cek si Utun bari ngaharewos. Hiji, dua, telu, jepret, hing, pletak. Batuna keuna kana taneuh. Ber, manuk jalak teh haliber kabeh. Loh, hanya kau dekona saeutik deui bisa oi. Cek si Utun. Meureun bae rusuh teuing oi. Cek si Begu. Tuh, oi, aruntup deui jalak teh dekut munding keur guyang. Cek si Utun bari nunjuk. Munding saha nya euy? Nu keur guyang teh. Cek si Begu. Munding juragan lurah sigana mah. Cek si Utun. Tah, anggur sih orang milu ngaguyangkeun munding bari tumpak. Ayo. Cek si Begu. Geus bosen dewek mah keketepelan teh oi. Bongan teu bebenangan. Ayo tumpak munding oge. Cek si Utun. Tapi dewek boga karesepan nu leuwih model oi. Nyaeta ngamainkeun munding sina dangsa. Sina dangsa kumaha? Cek si Begu semu heran. Cing, hayu orang buktikeun. Pek atuh nu ngangona ku si laing olo heula ajak ngomong atawa bere uras ambeh dewek
Jongjon ngajampean mundingna. Karena make kudu dijampean sagala. Ceuk si Begu bari tuluy manehna nyamperkeun ka budak angon teh. Euy, dewek milu tumpak munding, engke si laing dibere uras jeung oncom. Nya, seug teuing. Omong budak angon teh. Tapi mana urasna? Si Begu tuluy ngodok uras jeung oncom tina sakuna. Sok dibikeun ka budak angon teh. Gerak kopakan euy. Nah, aya uras mana ngeunah-ngeunah teuing. Nya pelem, nya peungkeur, da loba kalapana. Goreng oncomna oge geura rangu naker. Teu eleh ku oncom suma. Sabot eta budak angon jeung si Begu ngaharakan uras. Si Utun tuluy ngalagaang dua. Ari geus meunang, gancang gaang teh diasupkeun kana liang ceuli munding nu keur nyatuan. Sanggeus kitu, si Utun lumpat nyamperkeun si Begu. "Oi, Gu, hayu urang ngalala daun putat." Ceuk si Utun bari ngiceupan ka si Begu. Ku si Begu kahartieun maksud si Utun kitu teh. Tuluy eta dua budak lalumpatan kana tangkal putat terekel naraek bari saleuseurian. Nah dikumahakeun munding teh ku si laing tun. Ceuk si Begu. Di asuban gaang ceulina gura moal lila deui oge dangsa. Atuh matak tuluy ngamuk euy. Si laing mah gagabah. Mangsa bodoh ngamuk oge da lain munding dewek. Geuraheun. Ceuk si Begu. Kumaha engke mun ngamuk ka urang? Apanya eta? Nu matak dewek geuat ngajak naik oge bisi diamuk munding. Sabot eta dua budak galuntreng dina tangkal putat. Munding nu ceulina di asupan gaang tea geus mimiti gigi deug jeung abrug-abrugan. Tina awahing ku getekeun tuluy lulumpatan bari gegebos. Tuh, oi, munding teh geus mimiti dahangsa. Ceuk si Utun bari seseurian awahing ku suka boga rasa hasil maksudna. Barang budak angon tea nenjo mundingna lulumpatan jeung abrug-abrugan teu puguh-puguh. Tuluy kumanehna diudag rek ditewak. Da sieuneun terus kabur. Sanggeus deukeut munding teh beut malikan. Jedak bae ngadupak nepi ka nangkarak bengkang. Teu empes-empes budak teh. Aduh euy, tuh tetela tuluy ngamuk munding teh. Ceuk si Begu bari semureuwas. Tuh, tenyo budak angona didupak. Beuk. Cilaka. Demi si Utun urut tadina seseurian sakitu sukana teh. Barang nenjo balukarna kitu mah. Beb bae balem teu ngomong sakemek panonna molotot. Hatena ngageter tina kacida reuwaseunana. Ari mundingna sanggeus ngadupak budak angon tea. Tuluy bae melesat kabur
tepuguh kamana losna. Demi eta budak angon teh sobatna si Warji, ari ngaranna si Adun. Umurna 8 tahun. Budak pahatu lalis, tapi kalakuanana hade pisan. Poe harita si Warji indit ka sawah, sabab geus badami jeung si Adun yen rek ngarukui belut di pangangonan sarta bebenanganana baris diparokeun. Barang si Warji datang ka pangangonan kasampak si Adun keur ngajoprak dina kotakan bari humarurung. Gancang kumanehna diburu. Adun, kunaon si laing teh euy? Mana ngajoprak dina kotakan? Ceuk si Warji. Aduh, dewek teh dirupak mun deh. Ceuk si Adun sorana lalaunan. Meh teu kadengi. Masalah dada si laing nepi ka geuna kieu. Sabot si Warji keur dongko ngilikan dada si Adun. Ujug-ujug peletak bae tonggongna aya nu ngetepelan. Atuh manehna ngagurubuk terus nangtung bari luak lieu. Saha manusana anu ngetepelan aing teh? Nah, aya umat mana telenges teuing. Ceuk si Warji bari ngusapan tonggongna. Moal salah si Utun nu jaya jeung telenges teh. Tuluy manehna ngagorowok tarik pisan. Euy, setan. Lamun si laing wani motong ngadodoho bari nyumput. Hayo, ka dieu datang. Peksya, lamun temong ku aing diberi. Si Utun jeung si Begu tantu bae moal wani mindo deui ngetepel da sieun ka panggih. Aduh euy, cing dewek tulungan. Kumaha? Ieu dewek bisa nangtung dada ngadewek. Poal nyerina jeung eungap. Ceuk si Adun ka si Warji. Harita keneh tuluy ku si Warji digandong dibawa ka bumi juragan lurah. Sanggeus si Warji ngaleos, si Utun jeung si Begu tuluy tarurun tina tangkal putat. Gu, ceuk si Utun. Lamun si laing bela ka dewek, poma pisan. Ieu perkara ulah diucah Aceh. Komo ka juragan lurah mah ulah curuta carita. Mustahil, kiraku dewek gelo. Kumawani muka rahasia sobat. Ceuk si Begu. Tapi kudu aya keburuhan anak. Naho make kudu aya buruh na? Naon buruhna teh? Ceuk si Utun.
mah kudu kaharti bae ku si laing. Apan kuda mending oge upama teh dicangcang masuk lepas. Cek si Begu. Tah, ieu oge rahasia teh lamun teh dicangcang mah geus tangtu. Naon panyangcangna teh? Cek si Utun. Si lain kudu merean duit ka dewek. Unggal poe sabenggol. Lamun teu mere, engke ku dewek dilaporkeun ka juragan lurah. Geus tangtu si lain menang hukuman sabab geus ngalampahkeun jail kaniaya ka munding jeung ka budak angona. Bu. Cek si Utun bari dumareuda rek cirik. Sing karunya abae atuh euy kadewek. Omat ulah dibuka rahasia dewek teh. Hanas itu dewek kudu merehan duit unggal poe kasih laing boro-boro ngan ukur sabenggol dalah leuwih ti sakitu oge mau burung di tedunaan asal dewek salamet bae. Yung lamun si laing rek nyaan bela ka dewek cing dewek tulungan Naon deui? Cek si Begu. Dewek teh pohara gemesna ka si Warji. Si laing oge nenjo sorangan. Pangna banget dewek ruksak teh lantaran ku si Warji. Ari geus teh kumaha si lain teh? Cek si Begu. Lah si laing mah ku api-api teu ngarti. Cek si Utun. Cek dewek oge. Dewek teh minang saraya kasih laing minta dibantuan. Dibantuan ngagelutan? Nya, ari kudu-kudu teuing mah heug bae bubuhan sobat. Cek si Begu bari ngagaru punduk. Iraha si laing rek gelut teh? Hor, si laing mah kawas nu gundam diajak nyarita teh. Cek si Utun bari baut. Atuh nyasat ari kudu dewek-dewek keneh bae mah nu gagelutan ti heula. Dewek mah minta tulung sote hayang tarima beres bae. Gitu kieu nama mangsa bodoh si laing. Kaharti aya nama jadi dewek teh kudu ngarasi Warji. Heug atuh. Engke di mana papanggih ku dewek rek di kakasak. Ari geus ngaromong kitu, eta dua budak tuluy baralik. Hanca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.